Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Urang ngomong di masjid ya, beda jeung ngomong di kantor, beda jeung urang obrol di desa, beda jeung urang obrol di imah, beda jeung urang obrol di bar, di hotel. Di masjid mah aya ketentuanana cek Kangjeng Nabi al haditsu fil masjid yaqulul hasanati kama taqulul bahima al hasisa. Ngobrol di masjid, obrolan eta adalah ngalenyapkeun kabagusan urang, ludes kabagusan urang percis sakumaha embe kebo sapi ngadaharan jukut bae. Ngobrol di masjid. Dengekeun ku ceuli sia. Sia teh sok obrol di masjid. Tah. Wa hadzal hadits fil haditsil mubah. Obrolan ieu kakaratnya dina obrolan anu sakedar mubah. Fama zannuka bil muharram. Kumaha lamun obrol tentang nu diharamkeun. Geus teh mah lain kos didaharan ku hewan tah mah kabeulem tah mah. Wa kadzalika al-ghida, kitu keneh nyunya nyanyi di masjid. Eta mah dahsyat nage. Kuari mah kapan aya nu ceramah mau organ ka masjid. Sia anu ngondangna tolol kabehan. Masa di masjid muludan make organ. Tarante geus geus kitu mah. Geus kemun aya rante. Rantena gede. Jeung nu ngondang-ngondang na rante. Nah naonan masjid baboga ketentuan. Al haditsu fil masjid yaqulul hasanat kama taqulul bahima al hashisha. Ulah sembarangan. Besi kekuk sabab sakitu urang di akhirat cilaka bahaya. Masyaallah. Masjid mah julukanana buyutullah, imah Allah. Lain sambarangan. Urang lamun lewat ka Tangerang aya merek di dinya kantor. Inilah kantor DPR, tempat setan-setan ngindep di dieu. Eta tempat DPR. Kasurupan maksudna. Liwat urang ka Tangerang aya Polres, polisi resort. Wah, eta mah geus teu bisa dicaritakeun. Sira geus teu bisa dicaritakeun. Lamun ente nyaho jejeroanana, aduh masyaallah, 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 masyaallah. Kos nu hareueuh kadeleuna teh kos nu hareueuh di jerona muringkak bulu. Polisi satu sisi orang butuh jang penegak hukum, di sisi lain tanyakeun coba ka polisi, coba tanyakeun nu bener nanyaana, mantak geus jadi polisi kabeh jadi sampah masyarakat. Jelema urut polisi hampir 99,9,9,9 sampah masyarakat. Hampir kabeh coba deh di Garut ambualayah teh polisi. Di Garut jadi sampah masyarakat. Bandung diurang sarua bae. Sebab jana keur hirupna baheula kos kitu. Nyekelan hukum tapi ternyata melecehkan hukum. Polisi. Kecuali polisi nu sok ngaji ka dieu. Ente tawa, beda tawa. Beda bagus tawa keur ngaji mah di luar ente. Ya Allah, ya Rabb. Tentara, ya sawah-sawah. Jadi tekan kerusakan di jero dewa gua gitu. Berbagai sektor di Indonesia lamun nyaho. Insyaallah karim. Ada 4 manusia di Indonesia anu nyana korupsina nu hiji 3 triliun. 33
3 triliun hiji mal bejakeun ngaranna 4 manusia nu hiji 4,3,7 triliun 4,3 triliun nu hiji deui 4 keneh kepala 4 sekian nu hiji deui 2 teh 200 sekian triliun 4 manusia di Indonesia kuari. Jadi lamun nu hiji 300, nu hiji 400, nu hiji 400, nu hiji 300. Cepat. Uyang aing mau anak buah teh. Triliun. Urang neuleuh ka handap. Set tukang beca. Ngagoes. Geus ngagoes, haju dihutang mayarna. Cak tukang beca pejit ya aing. Berapa banyak tukang beca dan berapa banyak supir angkot dan berapa banyak orang yang tidak dibayar di pabrik. Berapa banyak orang yang belum mempunyai lapangan kerja dan berapa banyak orang yang setelah kerja tetapi tidak stabil. Tuh hanya 4 golongan, 4 manusia. Kelasnya 300 triliun, 400 triliun, 400 triliun, 200 triliun. 4 manusia di Indonesia. Masya Allah kan. Mantak borigak bul. Mun urang nyaho tah, mun urang nyaho. Jadi kiai pun nyahoanan. Datang atuh sia kai. Mantak gitu. Teu perlu boga HP kos gitu mah. Ya HP mah tau jang dangdutan malulu. Tolol. Ya Allah, ya Rabb. Ya Indonesia. Mantak urang neuleuh jelema gagah turun di mobil mewah seorang pejabat hati nyeri asa diturihan hati asa diturihan neuleuh rakyat coba neuleuh nyana Masya Allah karim dek lagu kubahannya na hirup di Indonesia neuleuh rakyat urang oh Masya Allah kan keur pembahasan di DPR sigadunya. Tapi ditinggali coba kasus-kasus modal itu. Di luar kasus anu kuari keur dilaksanakeun si eta. Ini kumaha coba ayo duit Indonesia. Teh iya. Nah, kajian sama urusannya tanggung jawabnya ke di akhirat. Ketika orang ngajinkeun nyana leuwih ngeunaheun, tapi ketika orang jaing ge bangsa Indonesia ya aki aing ge baheula berjuang malah diseret aki aing ge atuh aya saeutik-mah urang teh sifat kebangsaan urang dihijikeun jeung keagamaan urang kok kieu-kieu teuing berarti urang boga tanggung jawab terhadap negara. Ketika urang boga tanggung jawab terhadap negara atuh kudu dideuleuh saeun nu rek kerjaan negara teh bakal kumaha ieu negara dibawa ka mana ieu negara kumaha nasib rakyat ieu geus jelas bensin nararaek endog nararaek malah kamari tukang endog dipepes-pepeskeun cak cenah. Kunaon emang bedu aing cenah teh. Marah naik endog. Masya Allah karim. Aya anu naik resep. Pamajikan naik bae cenah salaki resepeun teh mah. Aya nu naik bagus, aya nu naik teu. Aya nu teu naik-naik belu cak pamajikan. Balik sia ka ditu. Iya. Masjid ya masjid buyutullah imah Allah mantap cek Kangjeng Nabi man tawaddaa fi baitihi tsumma atal masjida fa huwa zairullahi taala sajelema nu ngalawudu di imah terus datang ke masjid eta berarti endek ziarah ka Gusti Allah masyaallah karim sedangkeun wa hakun alal mazur ayyukrimaz zair berhak bagi nu dizarahan ngamulyakeun ka nu zarah. Urang geus dipapak. Begitu urang ngalawudu di imah kemudian ka masjid deuk salat duha, Gusti Allah geus mapakeun. Weh, masyaallah dimulyakeun ku Gusti Allah, dibukakeun lawang hate urang. Ketika orang salat dihormat ku Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ieu masjid lain sambarang. Mantak
lamun urang di Madinah ka Kuba bagusna pas Sabtu afdolna di imah ngalawuduna ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun man tawaddu'a fi baiti ngalawudu heula di hotel urang beres terus berangkat ka Kuba dipapag ku malaikat dihormat ku Gusti Allah eta teh sarua jeung umroh ganjaranana urang salat duha di Masjid Kuba sarua jeung umroh ganjaranana Masya Allah geus teu kudu di Madinah teh mah jang jelema-jelema anu ka Mekah ka Madinah urang nu di imah bae pikiraneun ieu pikiran ge urang mah ieu geus bae di imah ngalawudu berangkat ke masjid memeh datang aya babaturan ngajakan bisnis tara datang ka lawang masjid teu jadi asup ka masjidna Gusti Allah tolol teh budak ye edahan ngahormat ka ditu goblok-goblok teh sadegeun kan Allah anu endek ngahormatna Allah anu endek mere kauntunganana sadeg salat jumat teu jadi mah paing teh dimejejeskeun sia ku aing bisnisna awas ya cek Gusti Allah lain ngahargaan ka aing heula ngerahan ka ditu tah ajeuna mah bisnis tinggal bisnis ditipu batur tuh ya badawaddu fi baiti summa atal masjid fa huwa zairullah wa hakun alal mazur ayyukrim zair ya Allah ulah-ulah soal gede masjid mah ngalampuan masjid beman asroja fi masjidin suraja jelema anu nyieun lampu hiji bae di masjid lam tazalil malaikatu hamalatul arsy yastaghfiruna lahu teu eureun-eureun malaikat jeung malaikat hamalatul arsy terus memang mentakeun hampura ta ka jelema nu ngahurungkeun nu nyieun anu neundeunan lampu di masjid madam mapi zalikal masjid dosa tungtung eta lampuna aya ken di masjid bararoe kemudian kurang ditendenan lampu cadok baheula mah beladieuna mah lampu tempel wari mah zaman listrik wah ieu listrik pareup teu bebeja deui geus langsung we diganti kurang tak Masya Allah eta malaikat hamalatul arsy terus besa tungtung lampu caang keneh mamang mentakeun hampura bae ka jelema eta. Ih, wong masjid mah kumaha gitu. Ya Allah. Ulah-ulah eta geus di masjid mah ulah eta lah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhrajul gumama minal masjid muhurul huril ain. Aya plastik letik di jero masjid kurang dicokot wah ya sampah ya lah sepira urang es bonbon doang terus kurang disampah diasupkeun ka kantong urang atau diasupkeun ka tempat sampah eta teh horenganan mas kawin bidadari ya Allah ya Rabbi geus pokona masjid mah hayang boga bidadari nah nyapuan masjid ya Allah ya Rabbi lamun di dinya aya tai kotokan urang ya jempal dibiceun terus dipel oh tah geulis jasad mah bidadarina beda tah mah lamun kan ngan seukur sampah leutik bae mah bidadarina nu kelas biasa tah mah kelas kampung bidadarina ayo mah bidadarina puara ieu mah udah tangga urang nyapuan nepel di masjid aduh asal ulah yang dibayar deui batal ini mah ikhlas lillahi ta'ala muhurul huril ain eta adalah mas kawin bidadari untuk lamun aya jelema nangtung ceng tah sampah tah piceun tah rugi eta nu nita tolol lain nyana nu kawin jeung bidadari enan itu goblok kuduna mah sia naon ieu indek sasapu awas aing kabeh aing pokona mah geus ulah aya sararian kuduna kan kitu kuduna ieu mah ceng sapuan ceng itu mere bidadari tolol teh budak ya Allah ya urang ngaleuweun teh dempok ka jerona teh kos kitu eta aduh atau babagi sia nyapuan ti ka dieu aing ayo engke bidadarina hiji kurang bagi dua emangna cek cenah bidadari kos si mbak dikontrakan kos eueuh deui bae tetep bae dibagi ku Gusti Allah aduh nah ieu kunaon ieu saking mulyana masjid
ngomong temenang sembarangan di masjid dipakena jang ibadah ka Gusti Allah ngalampuan masjid dipangmentakeun hampura ku malaikat. Masya Allah ngabersihan masjid eta adalah mas kawin bidadari. Ya Allah ya Rabb. Iyalah masjid. Man bana baitan yubadullah fih banallahu baitan fil jannah. Saya jelema nu ngabangun suatu bangunan paranti ibadah ka Gusti Allah yane masjid bakal diberi istana ku Gusti Allah di surga. Masjid balai lalaga. Kuari mah Gusti Allah tedek ngajelaskeun tentang kakuduan saha nu kudu ngabangun masjid teh. Nu sakitu poharana eta ganjaran ngabangun masjid teh loba jelema anu ibadahna nu lain nu kurang bagus tapi ketika nyana ngabangun masjid bisa salamet jaga di akhirat ku bangunan-bangunan nyana lantaran nu mantak nyalametkeun nyana salamet di akhirat bisa nyalametkeun batur kunyana dibangun eta masjid teh kemudian jelema arar ibadah kan di dinya teh ngarasa sejuk ngarasa tiis wasilah urang ngabangun masjid batur bisa sarolat ibadah ka Gusti Allah malaikat kararumpul di dinya kapan ngararoblol be jelema teh arar ibadah di dieu ngabangun saha ieu masjid cak malaikat teh ternyata ngabangun pa anu beuh eta langsung malaikat tertuju ka jelema nu ngabangun mantak ke di akhirat teh dibantuan ku malaikat Gusti jelema ieu mah nu ngabangun masjid ngawasilahan jelema anu arar ibadah ka Gusti jelema bisa hararusu ibadah ka Gusti abdi saksina nah pang langsungkeun ka sorga permintaan malaikat. Ya Allah ya Rabb. Aya deui jelema batur mah ngabangun masjid teh udunan ku hayang-hayangna menang derajat jaga di akhirat aya meleg-meleg mah meureun ngabangun hiji ja kudu ratusan juta bahkan miliaran teu boga hayang milu we nempelkeun 1 juta 2 juta dikumpulkeun di panitia masjid ku panitia masjid pake meuli Fortuner. Allah kan haju kiai deui eta kiai jelemana kiai bali bejakeun gugul kiai di Tangerang tah lain lah ulah loba omong ulah loba omong aya nu lain kiai mah leuwih jahat deh. Duit geus kararumpul di kotak, duit geus kararumpul di leungeun panitia dicokot kunyana. Diinjeu meula jagna teh adek dipake usaha kotak eueuh. Nu itu eueuh. Tuh, dehem ditolol. Masya Allah. Ya pasti itu sih ada teh. Meureun di kanarakakeun beta ku Allah. Silakan Allah kan saha ieu kudu ngabangun masjid. Nah ieu ayatna kana lil musyrikin ya'muru masajidallah teu pantes teu layak ka jelema anu berpredikat agamana musyrikin kudu ngabangun masjid-masjid Allah. Musyrikin mah teu layak ngabangun masjid, kafirin mah teu layak ngabangun masjid. Musyrikin anu syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener nyaksian ka dirina bahwa nyana kufur dengan bahasa. Teu daek baca 2 kalimat syahadat dengan pagawean. Nyana mah asup ibadahna ka gereja jeung ka kelenteng jeung ka berbagai-bagai sarana ibadah lain masjid. Omongan anak geus lain omongan Islam lain muslim lain mukmin pagawean ge kitu keneh tingkahna kitu keneh berarti anu benar-benar syahidina ala anfusihim bil kufri nyaksikeun dirina bahwa dirina kufur teu layak ngabangun masjid dina ngabangunna berarti aya unsur-unsur politis anu di ujungna bakal jadi kejahatan. Kristen layak ngabangun masjid. Muslim ulah menta dibangunkeun ku Kristen. Mukmin ulah menta dibangunkeun ka Katolik. Mukmin ulah menta dibangunkeun ka Yahudi.
mukmin ulah minta dibangunkeun ka Konghucu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Mukmin baik, kafir urusanana engke bakal bahaya. Allah geus ngajelaskeun maka lil musyrikin ayamuru masajidallah. Teu layak sama sekali bagi jalma musyrik kudu ngaramekeun masjid Allah, ngabangun masjid Allah. Musyrik dan syahidina ala anfusihim bil kufri, benar-benar kufur. Nyana benar-benar Katolik, nyana benar-benar Kristen, nyana benar-benar Protestan, nyana benar-benar Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Teu meunang ngabangun masjid. Teu meunang. Ulah unsurna pasti engke bakal nyantok ka urang. Di perumahan-perumahan teh kuari mah orang-orang mukmin teh kemudian memohon ke musyrikin ke kafirin minta dipangbangunkeun masjid. Salah. Adapun pasumna mah masalah tahu penyediaan jang masjid untuk ngabangun masjid mah tetep bae kudu urang sebagai mukmin. Adapun sarana pasumna masalah. Ya nanya diakeun tah mah tah jang masjid emang kudu, tetapi untuk ngabangun tetep bae ulah diserahkeun ka musyrikin sebab daon hatena mah nyana tetep bae ka urang ngamusuhan sarua bae nyana jeung partai anu ngarekrut supaya didukung partainya partai Katolik, partainya partai kafir, tah eta haram ngadukung ka goblok jelema dukung ka partai kos kitu. Asana di dunia kene ku galedeg ta jelema. Tarolol dasar di kamarana-maranakeun meureun akidah ngabangun masjid bege ulah. Sabab nuzul ayat ieu teh kieu nu sabenerna mah jamaatan min ruasai Quraisyin usiru yauma badarin. Ketika perang Badar pemimpin Quraisy teh tertawan ku mukminin. Di antara pemimpin Quraisy do tertawan adalah paman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngaran Abbas, can asup Islam saat eta. Allah karim. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Allah. Kangjeng Nabi boga bapak ramakna ku anjeun namina Abdullah bin Abdul Muttalib. Boga adi ngaranna Abbas. Jadi Kangjeng Nabi paman ka Abbas. Tah eta teh can asup Islam. Ketika perang Badar, Abbas teh paman Kangjeng Nabi, perang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi alo berarti perang jeung mamang. Tertawan mamang. Masya Allah. Akhirnya rombongan mukmin kan datang ke tawanan-tawanan lantaran ayah Sidina Abbas. Didinya nyengserikan para mukminin teh. Wahai paman Nabi, wahai Abbas anu mulya. Kunaon atuh maneh saat ieu masih kene can nuturkeun Allah nu bener. Muhammad teh Nabi, Muhammad teh Rasul. Anjeun masih kena mempertahankan kasyirikan. Teu boga kaisi. Batur geus ariban. Di mana di meni geus ngaduku. Wahyu geus terus-terusan datang. Ai mamang ku anjeun kos kieu. Nanaonan, ieu teh nanaonan. Col Sidna Ali. Sidna Ali leuwih keras deui cenah mah. Ya Ali bin Abi Thalib yubihul Abbas. Hei, Abbas. Cek Sidna Ali. Aisyah ku pada teu boga deg-degan amat sih. Tuh, batur gak bisa lari mana saya bencang. Sidina Ali tas dietek merenya. Saya sih godon kikitu teh, atuh deuleuh batur bisa lari mah. Perang ke surga isian upae. Parang sana. Atuh kunaon merangan Allah, maneh mah Muhammad ku sia di perangan. Heuh sia koti atur rohmi, pegat jeung dulur. Nanaonan cek Sidina Ali. Diisin-isin Sidina Abbas.
cek Abbas malakum tadhkuruna masawiyana wa taktumuna mahasinan. Maneh kunaon sih deuleu kula teh nu gorengna bae. Deuleu atuh nu bagusna. Lamun deuleu nu gorengna bae pasti maneh nyarekanan ka kaula jeung ngisin-ngisin ka kaula. Deuleu atuh nu bagusna. Jelema mah kudu boga pertimbangan. Ulah melihat sebelah mata, nu gorengna bahas, nu bagusna bahas. Engke coba lobaan kabagusan apa lobaan kagorengan. Ulah waka osok haju nyararekanan ngisin-ngisin. Cek ciri ali emang naon bagus maneh? Yeh, li ali. Halakum mahasinukum memang cek ciri sada ai kitu. Ai kitu maneh henteu neuleuh kana kahadean, pan ulah ge boga kahadean. Aya kitu kahadean? Naam. Mana coba kahadeanan? Nahnu afdalu minkum nu'ammirul masjidal haram wa nahjubul ka'bah. Lamun dibandingkeun jeung aranjeun kabeh yeuh kaula leuwih mulya tibatan maraneh kabeh. Masjidil Haram saha anu ngabangun jeung saha anu ngurusan? Abbas ya. Ka'bahna saha anu ngurusan mandian jeung ngalambuan ye Abbas. Selalu kukula diurus jelema anu marunggah haji anu ibadah saha anu merean caina ye Abbas. Ketika jelema-jelema kesulitan di sekitar Mekah saha anu mere jalan ye Abbas. Deuleu atuh kahadean-kahadeanana. Ulah neuleuh teh kagorenganna bae. Tapi ayana Masjidil Haram nu ngabangun kula. Anu ngurusan kula Baitullah sakitu hebatna nang kula ngurusan. Jelema nu terlantar ku kula diurusan. Jelema kalaparan, jelema dahaga kula nu ngurusan. Tanyakeun coba di Mekah kumaha keberadaan Abbas. Ye paman Muhammad. Cari cing kabeh. Kayaknya sekian. Tapi ternyata horenganan ucapan Abbas kos kitu teh henteu sambarangan diperhatikeun ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh tadarruk ka Gusti Allah, teh lila turun ayat malaikat Jibril. Malaikat Jibril nurunkeun ayat maka lil musyrikin ya'muru masajidallah. Layak Muhammad bejakeun ka para musyrikin untuk ngebangun masjid. Khususna Masjid Haram ku dibangun ku Abbas. Umumna seluruh masjid nu mantak dijamakeun masajidallah ieu teh litazim sebab imam daripada seluruh masjid. Jihad daripada seluruh masjid sadunya menghadap ke Masjidil Haram kabeh mantak dijamakeun masajidallah itazim. Kompas urang di satu khususna Masjidil Haram anu keur dipermasalahkeun ayeuna umumna seluruh masjid di dunia teu layak, teu bagus, teu wajar masjid dibangun musyrikin. Ulah andai kata terjadi ngabangun Masjidil Haram model kusidina Abbas meme asupi Islam atawa masjid-masjid anu lain dibangun ku para musyrikin ku para kafirin kumaha engke di akhirat apakah aya ganjaran? Ulaika habitat a'maluhum. Musyrikin anu ngabangun masjid khususna Abbas ngabangun Masjidil Haram anu benar-benar menguasai tentang haram jeung Baitullah na umumna mah tu kabehan di saantero negara dibangun kunyana habitat a'maluhum sia-sia amalna. Kunaon emang? Sebab kuncina ngamal kudu iman ka Allah. Li adami syartiyat aya syarat amal sebabnya na kufur. Hanya sebatas untuk dilihat bahwa nyana bagus. Hanya sebatas berarti toleran anu luar biasa. Ternyata agama Kristen toleransinya tinggi, bisa ngabangun masjid.
ternyata orang Buddha teh hebat toleransinya aya kebersamaan jeung urang teh urang na bae ieu anu lemah teh ujung-ujungna kan urang ngomong kos karari itu tah terutama bangsa di kalangan pemerintah kurang bagaimana dia bangun masjid kurang bagaimana dia bangun masjid dan lain sebagainya ieu mangan sakadar hayang diararaku doang manehana nama ujung-ujung nama ka urang teh ngabusuhan kajen kukumaha sakali ulah nyana dek nyumbang orang tidak boleh nyana dek ngabangunkeun masjid teu hanai ulah urang nu tanggung jawab nyana ngabangun masjid teh meunang ganjaran habitat a'maluhum teu sama sekali di akhiratna di akhiratna wa finnarihum khalidun di akhiratna abadal abidin salilama we di neraka jahanam nyana ngabangun masjid nyana nyumbang masjid naona lantaran syarat amalna kafir bahkan sekaligus ditimbangna gengke timbang mah timbang ngan kan bebelahanana ai urang makan ieu amal bagus katuhu ieu amal goreng geus ditimbang ge salat puasa ya haji bari ka gorenganana coba main gaple aya deui main remi aya deui main judi aya deui ka dieu ngagilek urang makan kos gitu terus ka neraka ai kafir mah ieu nu eueuhan ieu imanan tinggal sabelah mentak nya nama dikolektif dirut sekaligus dirut saumat atau saprovinsi geus dah saprovinsi ya Banten mana Kristen dirut set brusu eueuhan ieu na ai urang mah kana aya tuh teh urangna di tengah di dieu timbang ngaji tak masyaallah mantap salat teh husu gayana tep ieu kari puasa sanajan pindah dahar ge lumayan ya karim haji sanajan motoan we ge ditu ayalah ya karim belum ada ya dagang karung oplos nyana geus deulekeun bae wah bahaya ya bahaya ya karim aduh pulang ngaji ngabonceng jahe Masya Allah geus kieu jangan molotot bae macan angeus yeuh wah ya karim ya Allah ya Rabbi ya Allah hutang kata tangga teu dibayar ku nya geus leutik hate nya nasib miring ka dia nah dia diberitakeun kan ku malaikat nama Haji Supende ternyata lebih banyak jahatnya dibandingkan dengan bagusnya. Keputusan malaikat Zabaniyah harus dirantai dan disereng. Waduh. Nyana ge dadah. Aduh, Masya Allah karim. Ayatnya urang mah geus kitu. Kafir bener. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Kesimpulan nama musyrikin matulah ngabangun masjid telayak tebagus teseyogia bagi kafirin musyrikin anu bebeneran nyana dina kamusyikanana syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener ja omonganana ge omongan kafir pagawean ge pagawean kafir tingkahna ge tingkah kafir telayak cek Gusti Allah ngabangun masjid artina sebab bangun masjid lan sekadar wujud masjidna aya derajat-derajat tersendiri nu mantak teu meunang apalagi musyrikin jeung kafirin non muslim ngabangun masjid titik nu kudu ngabangun masjid main nama ya'muru masajid Allah taya liana nu kudu ngaramekeun masjid ialah jelema anu man amana billahi nu iman ka Allah dua wal yaumil akhir nu iman ka poe akhir tilu wa aqama shalah anu sok ngalaksanakeun salat opat wa ataz zakah anu sok ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat lima wa lam yakhsha illallah teu boga karempan jeung kasieun kecuali ka Gusti Allah subhanahu
urang tanu ngabangun masjid. Bahasa lagi innama ya'muru wa adawatul qasi illa innama atau la taqdimun. Ieu bahasa mun geus make innama berarti pasti. Qasar. Jadi ngabangun masjid baula diserahkeun ka kafirin, ka musyrikin, ka non muslim. Saha nu kudu ngabangun masjid layakna jelema nu kasifatan kulima. Hiji man amana billah, nu iman ka Allah. Nitah nyieun masjidna Allah, urangna iman ka Allah, haju ngabangun masjid, mantap. Nyambung berarti. Ketika kafir ngabangun masjid, teu iman ka Allah, sedangkan paranti ibadah ka Allah, atuh teu nyambung berarti aya unsur lain. Anu urang bakal eleh. Nomor kedua wal yaumil akhir, sebab dampak ieu masjid bakal engke kapanggih di akhirat. Iman urang ka yaumil akhir. Ngabangun urang masjid nyambung atuh. Engke di akhirat masjid bakal dijieunkeun perahu kapal yang nyalametkeun umat-umat anu cilaka. Tilu waqoma shalah emang paranti salat masjid mah. Jang naon atuh dibangun ge ai haju leuleungan mah teu dipake salat. Jang salat. Urang ngabangun masjid kemudian datang jelema ka masjid, ya Allah ya Rabbi bangga urang. Masyaallah karim. Kunaon banggana? Aya keramik urangan di dinya. Masyaallah aing pernah 10 meter ngahutang ka mati acan dibayar gua di ge. Tah eta aya satu kebanggaan. Aqama shalah. Obat wa atas zakat. Lantaran biasa nak baheula zakat teh ditampung di masjid. Kemudian fakir miskin datang. Sebar-sebarkeun kan di masjid. Fungsina jang syiar agama atas zakah mata dibuat di Al-Qur'an jeung walam yakhsha illallah teu boga kasieun jeung karempan kecuali ka Allah lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur selain daripada Allah urang makan loba kasieun sia bangun aku ngagentar aya atasan aing teu bagus sia kunaon eta ngabangun waduh dititah ku komandan aing teu bagus. Hiji bae boga kasieun mah Allah, sebab urang diciptakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, bakal balik ka Gusti Allah. Allah nitah beramal, ieu amal naon ieu panitah Allah, mungkin urang bakal ngaharep kanu nitahna. Sieun aing mah. Lantaran amanah ieu, sia dibere amanah ta ilmu dipake naon sia ta ilmu, sia dibere amanah ta umur dipake naon ta sia umur. Sia diberi amanah ta dunia dipake naon ta dunia. Emang orang moal dihitung. Sabaraha tahun aing mere umur ka sia. Salila sia pemuda datang ka payah teh sabaraha tahun digunakeun naon ku sia umur sia. Tah eta tah nu bakal urang bakal ditanya. Aing mere dunia ka sia. Dunia sia teh nu aing, tapi dititipkeun ka sia dipake naon ku sia. Ayo. Aya tulisan-tulisanana ita tah nu pake kasieun. Ayo diberi ilmu sia ku aing. Hah? Kurang kumaha aing mere ilmu ka sia digunakeun pake naon salila hirup ilmu sia teh amanah eta teh ti aing teh disampaikeun jeung unsur penyampaian kumaha. Ayo coba masyaallah lamun urang ke ditanya ke di hareupeun Allah kumaha walam yakhsha illallah teu kasihan kecuali Allah hiji bae di dunia paling ditembak di dunia paling ge di itu penjara di dunia beres tapi di akhirat selamat. Imam Hanafi mah diseret kita nyaritakeun ngomongkeun bahwa Al-Qur'an jadid bisa Al-Qur'an gadib seret manehanana seret sidang deui sidang tanya kumaha ieu jadid apa hadis qadim apa jadid gadib sakitu geus dikuyuk-kuyuk hateup penjara kajeun cek Imam Hanafi masyaallah justru di jero penjara Imam Hanafi ngarasakeun kalazatan ketemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta mah hanya sahabat. Di jero penjara terasingnya jeung makhluk-makhluk. Nikmat poregadan di penjara teh. Bisa wusul ilallah. Bisa ningali ka Allah ku mata hate. Ya Karim Allah. Nah, mantap ieu masjid nu ngabangunna urang sebagai mukmin. Sakumaha tadi keistimewaan masjid anu luar biasa. Lamun jelema boga dunia kemudian haju siap ngabangun masjid terutama di pinggir jalan. Di pinggir jalan
jelema ngabangun masjid di pinggir jalan, kemudian jelema lewat pas waktu sholat, terus jana sholat di dia, eta mah geus teu kudu caritakeun buanjana nu buanana nu buanana. Wah, saya teu mun carita. Nyadiakeun sarana sholat di pinggir jalan, saha anu liwat butuh sholat geus. Wah, pohara jasa. Ya Allah. Pohara jasa. Tuh. Gaya jelema peting-peting jam 12 kahujanan. Ajumanana tian leuy mah nu sugih, hajunya nah yang endong keketrok ka imah nu sugih, ketrok. Siapa nu sugih? Saya. Ada apa ini saya kehujanan? Oh iya. Saha ulah. Terus bae bari dibuka ke lawang. Saha sih sebenarnya hayang dihormat cenah. Ulah minantu Allah. Bih pohara amat. Setengah kiai jelema gitu tah. Setengah kiai. Saha sia? Ulah minantu Allah. Maksudna mah hayang dihormat abeh datang ke jero teh dibere kamar nu bagus, kasur nu bagus, minimal atuh bere dahar heula kan minantu Allah ngaranna ge atuh. Oh pohara. Oh sia minantu Allah. Tungguan mukakeun lawang. Dicekel we leungeun. Hayo tadi imah Allah sia. Pan dibawa ka mana? Sia minantu Allah. Dibawa ka masjid tah, kasupkeun dikunci tah imah Allah tah sia. Nu sugihna sableng meureun teh nya. Sial tah nu sugih. Tinggal eta mah setengah kiai di masjid atuh kieu mah aing teu kudu kanyana. Jangan teh. Aing bisa asup sorangan. Yo, tungtung tiris bae di masjid banjana. Hujan gede bannya tiris ban salah ngomong aing. Dek sok-sokan tadi mah abeh pajar wali meureun gitu. Sagana minantu Allah, itu dibere ka imah Allah. Tungtung nama teh isuk-isuk nyeri beuteung bae pan. Kapagi jeung nu sugih teh hakan tah minantu Allah teh. Sia ai ka aing ulah sok sambarangan. Tah jadi urang ulah sok sambarangan ngomong. Masya Allah. Tah eta masjid. Kumaha jelema nu ngabangun masjid? Fasaulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka berharap jelema nu kasifatan kulima sifat tadi teh hiji man amana billah dua wal yaumil akhir. Tilu aqama shalah opat atazaka lima walam yakhsha illallah. Etamau ayakunu minal muhtadin. Jelema eta anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang mampu ngabangun masjid ku sorangan luar biasa teu mampu atuh kuduaan teu mampu urang kulimaan teu mampu mah atuh urang babarengan bae jeung masyarakat ieu urang babarengan ngabangun masjid ulah sok diserah-serahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim bahkan lamun aya nu nyumbang cek fikih mah teu naon nu nyumbang ti kafir teh tetapi cek ahli tasawuf teu kudu gagah muslim lantaran dititahku Allah mual misrek nu nitahna ge Gusti Allah asal urangna nu bener. Allah maha kaya maha segala-gala engke ge loba anu urang aneh lamun urang nuturkeun perintah Allah loba nu aneh ge bakal lamun urang teu nuturkeun perintah Allah kara bangsa cupak Allah nu nitah tuh ieun masjid dititah ku Gusti Allah. Ayo geus. Huhuluan ku urang lamun urang jadi tokoh masyarakat. Tangon. Urangna ulah sok hayang. Ulah sok hayang. Ulah sok ieu duit kumpul dipake heula usaha. Tah eta nu kosokara itu teh. Sababaraha panitia masjid anu haju maot, panitia masjidna ternyata anakna dararatang ka imah aya tulisanana ieu abah teh jadi panitia masjid. Ieu duit masjid didahar kunyana cenah kiai teu nyaho ka mana ngaleosna jumlahna aya 150 sekian juta. Kumaha cenah teh ganti. Waduh cenah kiai ganti duit nanti mana? Aya kene sawana tahu? Aya jual.
jual kan karunya nyana di jero kuburan. Ya Allah. Jelema nu ngahutang ti panitia masjid ai panitiana mah teu henteu ngan dihutang ku babaturanana dipake usaha aju teu dibayar teu kumaha cenah kiai teu kumaha bayar gitu kiai macam ngeunah bayar atuh kami jang mayar terserah sia ieu cenah ulah kumaha atuh kitu bahaya guys dibayar atuh eta duit masjid. Masya Allah, sih gak ada. Lupa jasa kasus-kasus masjid. Aya deui ustana nun teu daekeun diganti manitian masjid. Pokona salila aing hirup masjid mah ieu mah dikontrak waing bae. Di urusan mah teu jan teu ieu, duit mah ngalir bae di masyarakat. Diberitakeun teu naon teu, ulah loba omong. Pokona mah sia mah hayu bae, dik jariah mah jariah bae. Geus kumaha aing bae, gorenganan dileg-legan. Boh, alabatan orai karung. Eta aya di nu kos kitu eta. Carita masjid mah aya eta nu kos kitu. Goreng ngaji jeleumana. Wah, cenah kieu cok nyaho bae. Kadeulek wae. Ulah hudang ulah, tenang. Jangan ku batur tuh sia. Masjid ya Allah. Geus bogo teh mah anu macahot bayang dibayar mah teh mah tololna ge tololna deui ti tolol teh masih 5 kilo ka ditu. Cenah kiai tinggal kiai bonya khutbah mapan salat Jumat teh mah tuh kok hayang dibayar. Kecuali adzan mah masalah teh hayang dibayar ge. Tapi ai khutbah mah tuh ulah. Masyaallah kari. Duh cerita mah kieu cuma teu nyahoan coretna. Bawa ka dieu kusnya kitabna nu mana? Ayo coba khotib kudu dibayar. Ayo coba ka dieu. Soekeun sungut sia we sia. Heran aing mah. Engke mah nya mah salat lohor ge hayang dibayar. Asar magrib pangmayarkeun aing. Geus mending ngasupkeun kunclungkeun ka sumur pareu mabak cor. Ayo heran di akhir zaman sholat itu dipakai mah puasa ge hayang dibayar sia. Ambo parang sana. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Iyalah jelema-jelema anu ngabangun masjid nu kasipatan ku 5 iman ka Allah iman ka yaumil akhir ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat teu boga kasieun kecuali ka Allah na la yakunu minal muhtadin nyana anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan eta tah ayat tungtungan walam yakhsha illallah ulah boga kasieun kecuali ka Allah. Jadi nu dideuleu ngabangun masjid, majlis, mushola, pondok pesantren hiji bae Allah. Ulah aya unsur-unsur nu lain. Karakman. Ya Allah. Jadi ke surang jelas atuh guaring mah instruksi ti Gusti Allah tinu bogana. Tinu khalikul makhluk siga geunaheun urang dibangunkeun masjid ku musyrikin horenganan asal siga geunaheun urang tararis dibangunkeun ku kafirin horeng salat teh nu kos karar itu teh horenganan boro-boro ngabangun musyrik mah asup ka masjid ge haram hukumna asup ka masjid haram hukumna kafir asup ka masjid haram hukumna non muslim asup ka masjid haram hukumna. Masya Allah tuh ngomong ngabangun lamun aya DKM kuarinde kadatangan tamu kemudian tamuna teh kafir aju negayakeun acara di masjid haram kafir asup ka masjid. Guaril ka Polda Banten teh kapan Kristen sedangkeun di urang teh loba acara-acara. Nah ieu Kapoldana asup ka masjid haram asup ka masjid dah. Haram.
dikecualikeun aya kepentingan negara asal geus kecuali bae kan eta mah toleransi urusanna aslina mah kan haram kecuali aya kebutuhan urusan politik kebenarannya na bergelut di kewilayahanana anu memang kumpulna di masjid dikecualikan masalah sebatas nyaritakeun kepentingan negara di luar eta tetep haram. Bahkan lamun urang ngabangun masjid kemudian aya tukang bas nanti non muslim haram masjid dibangun ku tukang bas lain muslim dengekeun ku ceuli sia cuma ngaji bebeneran ya ceulina buka bangun pareureum bae heran henteu cenah kiai lah sia kaseueuhan teh nguduk ajan kokomah ge sia jadi minantu Allah kabeh di beteng sia sakali deui musyrikin kafirin manul muslim boro-boro ngabangunkeun masjid asup ka masjid ge haram lamun DKM ngameunangkeun asup ka masjid ka kafirin tungguan gara modar ge di akhirat dikarebegkeun di neraka kecuali aya kepentingan anu patali jeung nagara nyana kebenaran keur bergelut di negara contoh model Kapolda Banten kemudian nyana asup ka masjid lantaran aya hiji nu rek disampaikeun nah eta mah utang hitung setelah nyampaikeun nyana geus teu meunang diuk di masjid kudu di luar wani henteu sia ka Kapolda kos kitu ayo coba Bapak Kapolda yang akan menyampaikan tentang urusan situasi dan kondisi keamanan di Banten. Dengan demikian dipersilakan untuk memberikan mau itu atau nasihat-nasihatnya yang bertalian dengan keamanan Banten. Dan setelah itu Bapak Kapolda harus duduk di luar masjid. Ayo sih ditembak sih. Haram ini kumaha tuh sebabnya namakan eueuh kecintaan ke masjid berbeda jadi berarti manehanana makan lalagaan di jero masjid sementara urang makan ngagungkeun ke masjid aya aturan-aturan tersendiri kan di masjid nyana makan teu boga lantaran lain imah nyana teu nyambung antara nyana jeung masjid sebab kafir ka Allah anti ka Kangjeng Nabi Muhammad anti sedangkan ieu mah wudi alil ibadah masjid mah kemudian orang ningnang boga Kapoldaan. Tah. Ya. Matak si ada ta masjid, asup ka masjid haram, dikecualikan aya kepentingan. Urang ngabangun masjid ya, ngabangun masjid. Nu ngabanguna tukang basna non muslim, haram. Kudu muslim bae. Emang eueuh deui kitu muslim anu bisa eut. Cenah bararengkok mah kajen bengok saeutik mah. Nyaritakeun tentang ayamuru masajid Allah innama ya'muru masajid Allah takmir berarti kan ngabangun masjid teh aya dua hiji ngabangun hisiah nomor kedua ngabangun ma'nawiyah ngabangun hisiah mah ngabangun secara finansial secara bukti secara ngabangun fisik eta ngaranna hisiah ngabangun masjid atawa islah renovasi masjid patali jeung pembangunan masjid ngaranna hisiah asup ka dieu innama ya'muru masajidallah patali jeung fisik masjid mulai dibangun pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazyid memperbaiki mapayasan masjid sarua eta ge termasuk hisiah kaca-kacana ku urang diganti eta hisiah ngaranna oh iya disbangna geus teu layak diganti ku urang oh iya lawangna tah eta atau iya dipoles deui ku urang teh hisiah mulai tina ngabangun atau renovasi atau memperbaiki mulas-mulas dan lain sebagainya nah ieu ngaranna hisiah takmirul hisiah asup ka dieu innama ya'muru masajidallah aya anu ngabangun masjid takmirul ma'nawiyah ngeusianana
datang orang gadinya pakai sholat kurang pakai itikaf eta ge ngabangun masjid keneh jang naon hartina masjid atuh mun geus sia jang naon datang orang ke masjid orang itikaf di masjid takmirul masjid ngaranna ngaramekeun masjid tadi mah ngaramekeun masjid segi bangunan kuari mah ngabangun masjid segi ibadah maknawiyah. Yo, orang ngajakan ke masyarakat yuk, orang ramekeun ieu masjid yuk, orang pakai marhaba malam Jumat, orang pakai ngaji nu patali jeung ibadah. Yuk, orang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, poke maulidan, urang nyaho salat, nyaho puasa, nyaho zakat, nyaho ngabangun masjid ti Kangjeng Nabi. Yuk, urang maulidan atuh ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah kunaon sih? Nyaho salat ti Kangjeng Nabi, tapi ketika deuk diramekeun Kangjeng Nabi ulah nadaonan urang nyaho ka Allah ti Kangjeng Nabi wajarlah urang agungkeun ieu Kangjeng Nabi yuk nyarokot apem sering hiji ayo geus pokona mah dat ditampung ku panitia dibawa ka imah panitia Masya Allah tamirul masjid saha nu layak jadi imam saha nu layak jadi muadzin tamirul masjid supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Sok, ayo urang ayeuna mah ramekeun ieu masjid teh sanggeus tadi bangun. Ngabangun ngaranna takmirul hisyah, kudu muslim, teu meunang kafir. Nah, takmirul maknawiyah kudu ahli ibadah. Nu layak dihareupna saha ieu imam, nu layak belah dieun imam saha. Sebab naon? Besi imam hitut. Imam sholat maghrib, Allahu Akbar, menang sarokat, tut. Sak imam teruskan mulai, tuh masih apa? Namun teruskan, aduh doraka sia, nipu batur. Ya sia tuh boga wudu, batur boga. Nggak salah teh, nggak salah. Tahu imaman kan? Nah, ieu nu disisiheun urang teh kan lamun nu bodoh. Weh, kumaha? Coba kalau mau dia rutukan nama adalah haji pendek kabeh, kan bingungnya nak. Mana yang nama? Salat masing-masing. Wah, do instruksinya nak. Kudu batal pakai itu. Tapi kan lamun sigrep pak, ini di tukang nak ustad, tua kiai. Tut. Maju kan ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Nyahon kan di tukang. Weh, ganti suara. Langsung berangkat. Menang 2 rakaat, menang kedua. Hitut deui nya. Kan ieu kudu tah ieu nu katilu. Jadi berarti 1 kali salat maghrib 3 imam. Atuh masalah tah pala linter makan geunaheun. Coba lamun nu bodoh. Masya Allah karim. Tulak kieu Noel. Kumaha? Tah ieu mah kula mah deuk gabejan nu kudu cicing tukangeun imam nu ngarti gitu maksudna. Lain deuk nanaon abeh beusi selip imam. Nah iya langsung set kan kadinya. Masya Allah karim. Ulah sambarangan termasuk khutbah. Khutbah kan sholat. Ketika teu akul syarat rukuna, pan aya syarat tetep khutbah mah sebab tah mah gak ganti sholat. Iya hamdalah, salawat, Quran, wasiat, doa. Eta kan kudu tah mah teu meunang teu. Ketika teu akur ieu je. Pan ieu doaan atau sholatan, turunkeun. Naik saurang. Caknya aku ini turun lalu ngomong. Orang langsung. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kula ningali ka empang, ningali lauk, teparpan seorang lauk betok. Masya Allah karim. Ya Allah ya Rob, cak masyarakat jadi kos kieu ya. Alhamdulillah, kula tadi ka empang ningali liang seorang liang kasih ngomong. Wah, ya, itu beres ya. Tah, eta nu ditukangin imamna ulah sambarangan. Guys, aping si imam besi kesalahan, besi batal, set langsung plek nina. Mantak haram,